sepuh kapungkur sok mapatahan kieu ibu. Hirup teh aya 3 cenah. Hiji hirup cicing, 2 hirup nyaring, 3 hirup eling. Cicing nyaring eling. Hirup cicing kumaha tatangkalan, tengali tangkal hirup ngen caricing, teu mungkin ayeuna lelempangan atawa jogging teh aya. Ta urang mah jalmi sanes satangkalan hirup teh cukup cicing. Naon sabab? Tengali tangkal kolot saali geduk ditua sup didamel suluh. Jelema nurutan tatangkalan saukur cicing, mumul ibadah, mumul ngaji, mumul kasab jeung sajabana calon pisuluheun. Hebat eta sepuh kapungkur. 2 hirup nyaring. Naon cenah ari hirup nyaring? Sasatoan bu. Sok tengali sapi di kanang nyaring we. Sok sanaos panonna peureum biwirna mah ngagayem we nya kitu. Ta urang mah jalmi lain sasatoan teu cukup hirup ukur nyaring jeung ngagayem kitu. Naon sabab? Tengali sasatoan kolot saalit kececet dipencit, sup dikulubrai dibeleumeun kitu. Jelema nurutan sasatoan calon pikulubeun. Urang lain tatangkalan teu cukup ukur cicing, urang lain sasatoan teu cukup ukur nyaring jeung ngagayem. Urang mah manusia nu hirupna dituntut eling, hatena jiwana zikir ka Allah, ngan zikirna elingna saeneng-eneng sairing dumading saringkat saparipolah cek tadi teh. Di mana jeung keur kumaha wae bimbing hate sina zikir ka Allah. Jadi kieu meureun di pasar eling, di pasir eling. Keur salat eling, entos salat di kantor eling, di imah eling. Sok tingali hasilna bu. Keur dagang moal wani ngaleueur, ngabelut, nipu, curang, ngabohong, urangan timbangan moal wani. Sabab eling. Di pasir moal wanieun mancong minahkeun wates tanah batur sabab keur salat eling. Khusus salatna sok eta taroskeun ka ahli tasawuf. Rek bisa husu kumaha lamun hate ieu teu zikir ka Allah. Da pribados mah eta keur salat hese bukanna husu teh nya. Da mineng teu eling teh hatena. Allahu akbar cek bilir, Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro cek hate. Aduh ieu samunganeun mengi loba-loba teuing nya minggu-minggu ieu. Allahu akbar ruku cek bilir, subhana rabbiyal adzim cek hate. Mangkani isukan mah dulur pageto tatangan. Sami Allahu liman hamidah, meureun kadulur mah kudu bahadag nyamunana lagi. Allahu akbar sujud subhana rabbiyal a'la cek biwir cek hate. Ari neangan duit nanti maan api raku ngajual pare gitu. Allahu akbar atahiyat, kudu ngajual-jual teh rek nginyeum we ka tatangga da loba duit ieu cenah itu. Eta hate dugi ka kitu. Berarti salat urang teh teu eling bu eta teh. Geus salat eling, adab salat kacanak kana kahirupan sapopoena. Di kantor eling, moal daekeun korupsi maling duit pimpinan, moal daekeun babangsat maling duit rakyat, da eling. Di imah eling kajeng teuing amek moal daekeun uang gelas jeung asbak. Maksana kuat kasobaranana nalika aya ka amek kitu, da eling teh. Gaul jeung jalmi moal daek papaseaan, moal daek silih beleng, moal silih gorengkeun, nu aya saling tutupan dina kasalahan, dina aib masing-masing silih tutupan, runtut raut sauyunan saling pikanyaah saling pikaheman, da eling hirup